Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, mami abdi di Madrasah Salila, abdi di kelas 10 manajemen logistik A, abdi bade macakeun sajak nu judulna ningali endahna alam di bukit, karya Kustian. Sora tiupan angin basisir karasa indah, ombak-ombak nu ararageun nambih daya tarik alam. Lumun isu ngabasehan heure sawah nu harejo, gunung nu lungkur ngajulang makmur turapun. Abdi cilik dina luhur bukit gunung, ningali indahnya keindahan alam ciptaan pangeran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.